Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurna rasana ingsun baraya lokalitas dimanapun kalian berada. Mugi ada dinu kesehatan sinareng kabagjaan munggu Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya. Patepang di sareng guling elang kita dadang oge Ari Fakri. Kita disombong dari lokalistik. Nah, dinu segmen ayeuna Abudah kayaknya. Abudah. Kita mau bahas tentang masalah rumah atau bangunan baheula nya. Bangunan baheula. Pokona mah pantengin terus. Nah, gitu baraya. Awalnya kan penasaran oge nya kinya. Iya. Dinu perjalanan gitu nya, mereka Sukabumi ka Cirebon, terus ka Sumedang, oge ka Cianjur nih. Nya hilat tuh. Debatkeun dia Cirebon ya. Oleh-oleh. Oh iya. Nah, kamari teh aya wargi di Cianjur ini nya. Oh, Cianjur. Cianjur. Cirebon. Masihan tuh apa ini teh oleh-oleh sana saurna mah di dieu teh iket sana di ditu mah yang mungkin bentuk rekaannya. Ya, bentuk rekaan. Tapi dibuatnya dari kayu itu naon ki? Lontarnya. Lontar ya. Lontar ki. Itu ya kreasi sayanya. Hatur nuhun pisan ya. Tapi ya saya ya. Sayanya. Mahakarya gitu ya. Iya, cuman kalau disebut iket mah panginten saya. Tah apa disebutkan iket mah? Panginten iket mah anggar ka uger ku pakem. Jadi ku tinu kain. Di opat. Gimana ke bilih kain kalbetna ya soalnya mahkota tinawi kan gitu kan. Mahkota awinya. Yang dia perupaan anak tina iket. Perupa tina iket. Tapi kerasa tinggal ya saya. Iya, hatur nuhun. Ya. Kang Irsad. Semoga terus berkembang dan berkarya. Terus pokoknya masuk semangat lae. Gitu ya. Sip, nuhun lah. Nah, eta kinya ninggal bangunan baheula teh gitu. Cilik-cilik kok cik teh beda-beda ieu bentukna. Pas kamari dipaham naon nya dicari literaturna geuning aya nu disebut julang kapak. Terus aya badak naon gitu nya seueur badak kuai. Boyo bangsa, taguk anjing aya, taguk anjing nya. Jogo. Aseur. Bisa ramping. Nah, ari eta teh memang kumaha tadi kalau menurut kita dan sateacan kana eta kan aya kata wisata teh dina suhunanana. Kata wisata dina suhunan eta nu ngabentenna suhunan gitu. Tapi susunan ya anu ngabenten kana kan eta dina suhunanana urang pangintenna urang kondisikeun sareng posisi nu kondisi ku nu ayeuna. Situasi nu ayeuna. Dampak tinu alam anu teu nu kurang miroseana meureun nyaina jadi banyak anu teu diinginkan sapertos
banjir longsor sering terjadi. Nah nu mawi eta aya hubunganana oge sareng pembangunan nu diurang nu diayakeun. Karena kan kapungkur mah rata-ratanya kapungkur mah ngabangun imah teh atanapi saung atanapi bangunan lah ngaramar bangunan teh ku benda-benda anu bijil tina taneuh. Hartosna eta bisa didaur ulang. Nya. Bisa dipelakeun deui. Artinya teu ngarusak kana taneuhna. Jadi kan eta mah dibikin permanen nya. Dewe permanen. Di tembok gitu. Nah, aya nama justru eta na teh taneuhna nu dialat teh atuh moal bisa tumbuhkeun deui. Nya. Soalnya ini lucunya kayak punya ini kapungkur waktu bumi panggung misalkan wah kurang menahan cenah hawana dipanggul imah teh diputer balikeun ieu nu tadi nang etan teh jadi ngulon gitu. Kan simpel jaba sok lamun dinu gempa. Eta mah dibejaan heula nu kitu mah. Oh gitu. Mun lamun rek aya gempa dibejaan heula ku imah eta mah. Lamun urang make imah kai lah gitu nya kai panggung gitu. Lamun aya ngarieu baheula mah istilahna teh lini. Heeh. Nyir aya nog lini beda deui namanya. Nog lini eta. Aya lini. Lini. Kan bedana naon. Pada Jepang teh kita lini. Nya lini. Mun aya lini ya. Sok kabejaan imah eta teh. Minimal kan kitu mah ngareket heula. Ngareket karena soya nah ieu kumaha. Jaba geningan dari nu kitu mah si imah eta mah mata ka dieu bisa di putar-putar nya eser. Teu geunaheun bah dieu bosan balikeun ka belah dieu. Atuh kita bingung dengan panto. Hanya kayak ada ingetna iman kemarin si abah saha aya bukan nama abah aya isuk-isuk endognya nya ngageng heula isuk-isuk teh manehna teh init gawe gawe jauh sebenarnya bejana mah ka Jatinangor. Nah adi beureun ku pamajikanana teh beureun kieu puikeun nya cenah mali ka dieu mah asa teu geunaheun jantar break kumaha nya sajabana geus urang ieu bejaan dulur-dulur. Akhirnya hari warga di urang teh geuningannya gotong royong sadulur lama. Dengan abi rek malikeun imah nya sok meureun nya. Biasa teh beunang tina geus beres teh dibalikeun langsung. Ari salakina teh apaleun. Nu asalna malik. Ulon misalnya jadi malik ngetan bieu teh. Jangan pantau. Ari balik penting poek pan gitu. Da main mah geus piring masih. Ruas mana gogorowokan, pantau lagi, pantau, kagepek gitu, kagepek bener lagi. Nah ini mah baheula teh, itu anjir kebayang, HP, bejaan tuh bisanya, bejaan tuh bisa telepati tenepi, ngomong gitu. Wah, kebayang, batur mah ayeuna mun leungit motornya, laporan ke polisi. Ayo baheula. Baheula lagi pantau he. Ali kapal we. Leuwih tragis. Kacida gitu bagjana teh nya euy. Reuasna balik ka imah pantau anjir sok. Eta. Beda kasa. Geuningan pantau mah didagangkeun bedanya. Pantau mah baheula mah di panggung. Heeh. Kana sepeda geuningan. Pernah ya terjadi aya. Aya sebenarnya. Nah benar berarti sih kan, karena saya menggol ini, karena sepeda gitu, keringan lah gitu, kan dupak nah ada berarti ku mobil itu, muter dah, ada maliknya teh, mobil malik pajukan itu misalnya, malik itu mainnya jadi kadia, tutunyuk, syah, nabrak aja mobil makan itu, aduh, nanti kayak apa nanti hurian anu ngadagang pantau teh diaru. Mang. Pemana mendiri di teh ini mau pantau sunaing jenius. Aku naon sih bisi hareuda ka dibuka pantau. Ih itu berdikieu. Aduh, yes. Zaman baheula mah kitu kan kursi-kursi dipanggul eta. Ya. Nah, itu kan salah sahijina gitu kan lamun urang teh handap heula nya. Ya handap heula teh biasana lamun imah-imah baheula teh anger kudu aya tatapakan ku batu.
tatapakan. Jadi tah ieu anu bakal bisa lamun ieu oyang teh ieu mah fleksibel. Jadi mau euro kan namun tembok-tembok ieu gitu. Ketika oyang teh Kebawa we. Soalnya bawa we. patennya Aten. Ieu mah fleksibel gitu tah. Kayak paling di luhur ngareket. Kayak reketan gitu kan. Nah, ketika mau aya ini gitu kayaknya. Nah, ana dengan tatapakan terus naik dia namun naik unggah teh dihadupkeun teh Golodog. godog biasanya sama make lantai teh gitunya menurang lantai eta mah genah ku palupuh teh ada palupuh geningannya genah palupuh mah lamun ti penting hoream kayak cai sebenarnya udah kan ngan hese sen dicarikan balik peting-ting ku pamajikan sen dicarikan lewat kana palupuh mah sadar raket kayak ta hese ngabohong bingung ngagarongnya terus kalau lamun ku palupuh mah teu bingung ku asbak dikitukeun oge di dieu Bulekeun ya inget eta bagian palupuh bagian palupuh nah di handapna teh kaya kolong biasana sok aya hayam aya ayam aya naon matak aya laguna geuningan cincang keling manuk cingkul cingkeun cineun blos ka kolong ka kolong bapak satar tah bapak satar buleunang bulenak 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 ya tengah teh dan saha eta aktor bapak satar yang eta mun teu salah mah bapak satar teh YouTuber. ayo Mas punten ka ya itu nama bapak satar teh eta teh istrina ibu satar ibu satar cenah mah cenah nah bapak satar teh dunya kitu oh gitu. kolong langit Oh, nya kolong langit keur menangkeun rahasia ka dunya saya Cepat. lagi ya namanya hayam Nya. hayam udah baheula mah atuh lapar saeutik buka we teh si naon ki palupuh jiga teh hal anu baheula mah kan minum papan kitu ya gitu kali bukakeun ya kitu tadi tinggal luhurkeun ya yang pantona ya hayam masuk ke mana kan hari-hari berang mah hayam mah dikencarkeun tapi karena nanti dinya peuting mah jadi mun rek mau hayam kudu peuting dah hayam mah boga ieu kotorkeun tuh bisa ningali mun bisa ningali penting itu Cuman gitu nah itu hanya ya kolong aya palupuh lo naik kalau tadi dinding nanti biasa nanti sok make palang dada bukan aya eta mah pangdada mah anu ieuna heeh rangka-rangkana anu badi teh pangdada nah tadi dindingnya ditutupan teh kadang sapu bilik eta teh jiga anu urang mah kabar sek-sekapeung mah sok mangpaurkeun gitu padahal justru tingkat aman sok sanajan aya lamun anu ku bilik ieu pori-porina teh kan mukanya muka carang seperti kan gitu karena sok dibalur heula ku apu nah sehingga lamun dina cuaca tiis teh anger di jero mah haneur eta teh di balurna bagian luar bagian dalam lagi ada sok anu di luarna nah eta ge naon ari apu sifatna naon kan ngebersihkeun eta ngebersihkeun penyakit oh nya bener eta lah bahasa kutongo abdi kutongo kantos dia ulesan ku apu kagedean nyanyi dong di depan sapunya. tutung katanya tongo tongo bener inget eta olesan ku apu sakitu mun ini gitu baheula yang kitunya kutongo oh era heran ini teh gitunya ini zaman baheula makan saujrat nya ai urang nya era nya mah kunaon atuh ieu gitu potong oh sia teh satu kayu aduh asa bujing serius teh teh sombral atuh anjir ya kan juga kan gitu pengalaman tak teh jauh penyakit teh jeung teh hese teh bangga jiga ayeuna iya ayo mah aya raja singa beda-bedanya aya penyakit oge aya rajana aya rajana saya teh ayo hapur ganas tuh hapur genas hapur samangka kan ganas teh galak ya gedang mah bagus eta bedana teh Jeung jauh. jauh nah ini lamun tinu ieu nya bilik eta bilik terus ku apu atuh dah hawana teh beda kieu beda sejuk sejuk hawana teh asa jauh we deh
pipasyaeun teh. Oke urang perbandingan ayeuna baheula jeung ayeuna loba pasya mana? Pasyaan rumah tangga. Ayeuna. Loba ayeuna anu katinggal. Bener ya kurang sirkulasi udara. Sirkulasi udara ada oksigen tidak masuk. Eta. Ketika sirkulasi udara orang asup genah kana pikiran teh Bisa relax. bisa relax gitu. Jadi sekali kasih jeung saya itu ya langsung Emosinya. emosi. Emosi lain kieu nya. Jadi temperaturna naik. Gitu ya temperaturna naik. Kalau saking saya itu langsung kieu mah. Mun teu bisa kieu. Kenapa? Ku abu dewa. Nah, jadi itu gue bilik-bilik eta. Jadi karena penyakit itu justru hese nempel lah virus-virus teh. Nyaring Terus terus. Nyaring. sirkulasi benernya. Eta. Ya bakal saring ku eta, ya baku ditambah deui nya. Pakai sawen teh nganggo sawen. Sawen teh. Andi. Eta anu nu sok ditembelkeun aya bawang beureum. Oh. Kan eta teh anti racun unggul eta teh. Tah, Yang lainnya lawannya kan kejabana. Nah, jadi posisinya aman yang sehat. sebenarnya namanya Nah, sebenarnya makin karena dindingnya gitu. Nah, dindingnya dirinya teh. Kadang di kalang kan arsitek anu paling komplit ngaranna mah jigana wan di urang. Jigana gitu. sigana Nah, soalnya tiap ieu teh loba ngaranna teh. Ya bentuk-bentuk teh. Tiap bentuknya teh. bentuknya Aya palang dada, aya naon deui. Wah, seueur lah ya pokoknya. para mah Para tuh. terusnya non hawu ya Hawu. Nah, nya. Nah, eta ke bagian-bagian ananya. mungkin Ieu mah bangunan heula. Bangunan heula. Heula. Bagian ya Nah, naik ke dinding teh kabur. Nah, barulah disebut lalangit. Di urang mah ngaranna batu mah disebut atap teh sampai atap teh. Urang mah disebut lalangit. Nah, kan manifestasi anget tina urang mah coba di luhur, ieu tah. Abi mah nepi ka raca da wah bosan lalangit teh ketika ngadahar. Comring. ada di Ramadan terus Ramadan itu ada yakin aku enak domba kan kita nonton ke Ango Tahu sabarono ieu mah saya nya rasa kena hiji gitu. Nah, jadi lalangit eta. langit itu Langitnya. Tuh kan orang nyawang. Genah kan gitu kan namanya. pokoknya mah beda hawananya masuk lima gitu teh najan istilahna gitu zaman ayeuna geus eueuhnya mungkin ku bilang ayeuna ge can kealaman tapi ketika dicana ka arsitektur eta mah juga aya hanya beda suasana lemban ngeunah ngaliwet tuang teraos Nah, sare tibra gitu terus sanajan paribasana gitu jeung lalab sama bungkul oge. Nikmat. ih cepira bahasa Jawa bisa abahnya Abah. umur di tangan dengan nama sambel ya nasi meureunnya asin Asli. gepuk Gepuk. eta teh terus teh kerewe Karewe. bakaka Tahu aya tahu aya teh Tahu oge dua rupa tuh nu di pais jeung nu digoreng. digoreng eta teh Oh, lain teu pira atuh gede mah. cara ngomong dari sederhana oge nya Kenapa? Dan itu mah nikmat sanajan sederhana aja. orang Sunda mah nu disebut nikmat teh ngeunah tatkala disanguan Tah eta. dibere pizza mah anger teh ngeunah cenah kitu Nah, nanti bisa disanguan. Dan anak disanguan namanya. nya Lamun teu sanggup teh tidak ada. Ya. justru pizza saya si kuring mah pribadinya si gena mah pizza teh tiba Bisa teh diurang da tina diasketan cenah. nya eta teh Cenah tipung beas yang Tipung beas. oncom Oh, gitu. sing kinca pada pizza bahasa toppingnya. padahal pangeulan eta si tumpeu ieu bahasa eta ka dieu Banyak gitu. Baheula. lalangit Lalangit. Nah, jadi bisa ngobrol lalangit, jadi ngobrolnya teh karena pizza ka luar gitu. ka mana ada Sini sini kan kan ini Langit langit di mah. luhur, ngobrolnya. oh Gitu kan. nya Lalangit, geus beres lalangit teh aya ruangan kosong di luhur. Sanemeh sebenarnya teh. heeh para Eta sana disebut para. Gitu ya teh. Nah, di para eta jam naon biasana masuk. Ya naon we gitu kan jarang gitu di naon mah gitu kan. Kan ruangan kosong. nya tapi zaman baheula mah nya abah teh ngarios ki Nah, kumaha cek abah mah. baheula lamun aya Kela kela. Ieu udah dari kita kan bah manana. kita sebutna teh cula Cula mencek gak tau nya aya zaman baheula mah cek abah
yakin sana pami aya dapat si para sok kulodra itu Bisa jadi tontonan oke nya. teuing kan pada tepan naon gitu kan nyepen atau kumaha aya ruang nyepen oge nya Aya. Kan bagian-bagian yang bagian anak ke dibahas lagi mau ngabahas bangunan anak heula gitu kan sok tanya lah. nyanyi heula nyanyi naon Naon bulan sandai bintang alon koe di tunggal bulan abitean tunggal koe cuci burung lauknya di panci hati ningali benernya kaget hati mengingatkan pada seseorang anjir cinta yang kandas tapi kembali kembali kalau nggak ketanya lebih kata jadi tidak ditolak kan Pantesan terjadi itu. saya kan aku tanah halus halus beli supir mungkin bawa mungkin kan Anjir. si gue pantat semok Semua. nah terakhir nampak karena suhunan suhunan kan udah suhun itu tak dengar seperti suhunan kan masak jadi ciri khas ciri khas dina sugunan ai bagian-bagian nama berenang anggarnya anggar bagian-bagian apa makanya perlu karena nah lalu suhunan terus sabab iya nu disuhun pula dingaranan misalnya aya istilah julang apa artinya beureun bakal ngauban ka saya jadi nu aya dimaksudkeun sapamenakeun teh nu maksudkeun dina teh anu aya di nu limi di lebetna teh rasa nyaman, rasa tenang, rasa tentrem, kayak lombaan, kan julang apa biasanya lega gitu kan, lomba jalan dia teh hangat jauh tina privasi yang biasa gadana gitu kan. Nah, jadi make dingaranan setiap eta teh. Da geuning mungkin ade perubahan di kata aya. Aya perubahan di kata manawi eta teh. Nama-nama eta diproyeksikeun mun bahasa ayeuna mah kana diri urang sorangan. Lantaran imah mah atawa ngenuk urang ieu mah eta teh manifestasi dina urang atawa ieu mah sebagai pertahanan anu paling bagus. Pertahanan anu paling gitu mah di imah. Pendidikan anu paling anggar di imah anu paling anggar. Nya laras ki. Nya Laras. Jadi soalnya beda oke perasaan ini namanya budak bisa melakukan jadi beli tinggi ada mungkin lalu didikan didikan kolot mah geuning ngajar istilahnya teh nyara pola ge baheula gitu nya termasuk karena naon sih kurikulum gitu tapi ada banana DP asor iya urang kapayun yang mudah-mudahan gitu nya urang ieukeun deui ngarah karena ada baneta teh atau budi pekerti eta teh bisa asup deui ka barudak nu ayeuna. Nah, bisa tumbuh deui. Nah, kucara juga tadi teh kabeh ngaromong. Sunan ngomong, ieu ngomong, asup kana diri urang. Ieu teh sunan ieu, ieu teh palang dada kade geuneun naon dia naon. Kan teh seolah-olah kungaran eta teh urang jadi asup kana alam bawah sadar teh manifestasi dina diri jeung pertahanan urang. Contoh letik we lah. Pertahanan yang paling tinggi, yang paling babari ya gitu. Pertahanan kita, lamun sieun lompat, naon nu dijerowokeun, turun, lain, emak, oh nya, keluar emak kan, mana kayak gini, Ayo nama? kan
anjing. Itu mah satu nya itu. Saya mah lucu baturan teh rencangan gitu. Tapi lah caranya aja. Maksudnya terbangi gitunya nih. Woi, kemana woi si teh anjing? Anjing teh amak ki. Tapi saya mikir wah anjing makan sate ganti ku gogok. Kemana woi si teh gogok? Amak. Si teh kadon ngahina. Anjing nih gogok. Sama ganti J ku teh kamar anting. Tengen air. Anting. Anting mah beda deh. Semua. Nah, itu Jadi kemayu. jadi gitu. Semua anu aya teh seolah-olah bicara itu disebut kuantum pendidikan kuantum apa bicara Seolah-olah padahal yang memang bentuk disematkeun ya disematkeun nilai didinya da ayeuna mah leungit atuh nambet teu tatanya ka kolot mah nambet disebut palang dada zaman baheula teh bener kumaha beda kan kayak bahasa aya bahaseunana keren paling ada naon nah saya bisa eta teh euy sekarang teh aduh ya kauninga eta jaya ahlina aya kieu podcast ini mah kan sakur prolog aja perihal bangunan tua atau bangunan urang gitu ciri khas urang aja artis sound arsitektur buhun setiap bagiannya aya jeung nepikeun kasih awi teh nya cara naon sih kali-kali nanti hijikeun nah tanpa paku so keren gitu nya nyarona pot aneh mah kau bisa bongkar pasang Bina imah tadi kubu gimana? Ada barang lama, ayah di silang nggak jual imah, kan teding talena. Gimana Teding talena. Jadi seberapa imah murah sih, ingat murah. Tinggal kakatan pasar kene di situ. Nah ayah itu ada gitu. Nah ini kan hilang. Pas hilang kan? Iya. Esensi namanya lembar pisan gitu. Ayo orang kagum dengan bangunan Belanda peugeun taringgi. Wah, itu tidak umur nilai dan buktinya efeknya itu buruk. Jadi efek rumah kaca Jadi pemanasan global elit. Itu bagiannya ada namanya efek negatifnya. Ayo zaman ayeuna mah kita rek ngabangun di mana tuh ditinggalin heula. Kira-kira itu tempat penyerapan cahaya apalagi di bangunan. Efek baheula mah model kenakalan remaja itu rupa-rupa. Oh, nya iya, paling noong. Ada milik kayaknya. ini inget terencangan di. Ya, mau disebutkan nama. Tuh, iya mah asli. Mau disebutkan nanti isiin diat teh hari. Terus saya mandi, jadi gitu. Oh, ngomong geus cukup sih. Atau 5 menit acan balik gisi. Kurang beri karena aing senang. Tahu nih geus sorangan ini sorangan. Salah sasaran. Kurang PO itu. Ini kan di mana kita. Maka di aina nepikeun ku terapi-terapina kolot baheula. Kamar oge nepikan 4 mana yang lama mana yang kolot mana yang barudak terus ada kan tenan ada pawon tapi dapur nah nepikeun ka baheula mah ku hawu teh di dapur teh diukur dina panggung eta lain di handap di luhur oh nya bener yang hawu biasanya di luhur teh aya di naon teh Paranggong anu paranting ngagarikeun. Nah, tapi yang aja komo ayeuna mun ku hawu gitu. Beuki we sehat. Karena itu jadi hane, we. Ngapainnya nya urangnya. Subuh-subuh teh geus karas ada kolot baheula mah udang teh janari. Ya. Jam 2 jam 3 teh geus nyangu, sahur cai geus naon. Urang ngajakeun kan gitu dina cuaca nu tiris. Urang ngajakeun itu gitu udah ada langsung tak hawu iya sih guru tapi bahkan ketemu ngasih dua bisa juga kaki nah si guru oke antara we juga kan ngomotan pasti kan mungkin beren kolot ulah gitu lah mana itu mana ekar benarnya ayam musuh saya kata lain kamar
ya ruang tengah Ah. ruang tengah lima meja ngumpul berapa suka sama ayah oleh paling khusus yang mau penyepenan nah di tengah lima yang lain Nah, jika nama gitu kadang yang gini ini pikir namun aya masalah ya baheula cek kalau sebenarnya kita lah bahwa permohonan sedangkan Gusti aya istilah permohonan ya. berarti kan ya di ketika masalah itu gitu mau langsung jadi emosi wah karena diiskeun heula Diiskeun heula. tak aya istilah di istilah China herang lautna betok betok benang betok magungan gitu kan China herang lautna benang jadi di masalah teh terjadi kiruh sasarean Ditiiskeun diiskeun heula teu langsung eksekusi nah tempat dia ada penyepenan teh gitu ya. tempat dia aya istilah gua Wah, nah, di gua oke cari paranti di daerah gua teh ada pengaturan ekonomi kurang Aduh pulang sakit nawan sekasar tadi aya istilah itu jadi aya sabubaraha gentong dirinya teh tapi kan lamun aya datang anyar beas anyar atau peranyar itu nendenakan minta ini teh dirugeun teh di anggo mah badi ya betul kayak saya dia pegakeun ya itu jadi tuh muter kayak itu kata mahan dari pengaturan perekonomian untuk orang pengaturan bahan pangan jeung kata teh nah lama patokan anak ku beas bukan kene beas baheula mah lamun aya imah nu geus teu boga beas abdi mah teu boga beas acan eta teh geus nepikeun ka dasar tah cepat nak beli gitu eta nepikeun ka ya di goah mah da artinya ya lamun baheula goah teh lamun ayeuna mah meureun kusabab beasna oge geus sawahna geus tinggal saeutik ayeuna di urang ya diganti ke perumahan sawahna beasna begitu lain tapi ya anggar jadi kekurangan yang meureun bisa diganti bisa wae disarwakeun bukan diganti disarwakeun ya tapi karena pengaturan orang keuangan juga nu ayeuna digentos ku artos jadi kan artos teh tapi memang tenan nolong ya nah ada manifestasi eta anu biasa dijalankeun tapi kan namun aya sistem ngatur biasa sae diaplikasikeun kana ngatur artosna kan urang mah enak sok kadang baheula mah abi we teu wani kupawa tara di kita mah hayang jajan tara boleh kalau tara di kita tuh cokot dina saku itu tara tapi kira antosan nah eta naon eta didikan gitu kan misalkan jadi anggar aya adab-adaban asupan nah jadi misalnya termasuk dina gua tadi kan anu ka gua mah teu meunang lalaki kudu apa we udah we jeung deui punten nya kedah anu bersih kudu bersih teu meunang kotor jadi aya oge nih modal ieu mah teu meunang ngaluarkeun duit wae anu nah gitu bisa jadi kadinya gitu kana teh teu boros teuing artinya pengaturan pengelolaan keuangan kurang teu awuntah segala dibeli datang kanu barang-barang hasil mah dibeli kan gitu. Iya, benar. Nah, ini pola ieu nu anu lebar lah upami ditinggalkeun kajian itu anggar aya tapi misalnya urang di terapkeun sistem eta dina kondisi di urang ayeuna kedah nama. Jadi tong ditinggali secara mentah wae. Jadi urang teh moal ka ibaku hedonisme teh teh sagala dibeli Karena itu jadi mislokasi. Eta misorder masalah pesan. Gitu. Benar nih. Eta tina goahnya. Goah teh panyepenan. Nah, lamun di dapur kamar itu disabah teh disebutkeun naon. Eta mah khusus lain pakakasnya. Alat masak teh naon bahasa ieu teh. Siga bosna. Ya pakarannya di minumnya sebenarnya pakaran mah pakakas perang. Pakakas perang nya.
mun pakasa Parabot. ya nu kali itulah bagitanya masa panci nu kali sebagian kan nempat gitu. jadi untuk mancabura kadang ayeuna mah cuma kuringnya hari ini cenah pandangankeun baskom wah ieu teh dengan baskom we ge Eta ayo ieu gelas gitu aya bae mah ditetepkeun teh hese nanganana iya eta kadua nempatkeun dapurna oge da bener asup ti lawang ka dieu teu mimiti ka dieu dapurna teh paling ditu misalnya nah urang ayeuna posisi teh dapur teh ganti ku minibar gitu kan jadi ngawan ngarah katingali cenah masak teh kan urang mah asa kirang mun kitu teh tapi lamun nu ngaranna dapur mah pangolahan urang kudu apik kudu tarapti nepikeun batur teh apa batur teh nepikeun ngasokeun nyawa duh ini rawas tah akhirna generoskeun teh kumaha bisa kieu tah eta kadang-kadang tong disebutkeun atuh hari rahasia dapur nama kayak bahasa gitu kan benar nah mentak bener begitu tarapti bener kieu tarapti banget nyen imah teh misalnya teh nyen bangunna teh teu sembarangan ieu berarti nah aya weh taneuhna tadi entosnya ieu nantos naon teh struktur bangunan nantos terus bagian-bagian dalam lagi terus bahasa paling nah ini tanahna terakhir mah meureun tanahna dina kumaha nyeun imah teh eta kumaha biasana nah ini teh dipilihan oh daraina urang ngabangun bagong dina bagong salah ngabangun imah disayang bagong ngomong kan nah aing teh euy itu poe asa kasuban orang cenah misal gitu atau kasuban bagong aing mah ningin di mana kalau dengan disuruh ini kalau diwakan bagong gitu entek lama merekrut nyeun imah teh tanahna teh dipilih heula nu kumaha nu alus nah aya trik kolot anu ku bejaan mah kumaha cenah kieu nah trik kolot mah kieu kasaha teh harita teh teh emang hari ieu lamun nyieun rek nyieun imah di belah mana mang juk nah tah ieu bekalna korek pilih ku sorangan kumaha teh oke lamun geus cek didinya geunaheun guru kan eta korek api ayo mah korek gas can saya can pernah ningali korek non korek cai ya ayo ge korek kuping pas dikit pas gitu kita nah lobo nya nah ketika dilarian dipilari itu teh mapai heula urang teh hayang maju dan baheula mah masalah leganya tanah teh juga mana sok teh belah nentukeun yang ieu na geus puguh hari malikna kudu karawetan mah nya sehat pisan tanya kalau poe mencorong poe sok enggak poe teh kasinaran gitu kan terus kieu cek kurung tah si korek teh tingali heula lamun ieu pareung lain teangan deui sok cenah teh bae da tilu teh da meureun kolot mah geus make ugeran ulah leuwih ti tilu gitu kan oh pareung deui lain sok hiji deui teangan jadi tilu ieu teh moal nepikeun ka neangan nepi ka 4 kali mana lantaran naon dia geus make ugeran urang bener-bener neangan teh da sieun pareung mun beak ieu geus lamun geus bisa urung geus mah menang tanah gitu memang tanah jang imah gitu di daerah dinya teh gitu kan nah tiba jangan dari berbagai sudut nah kan lila imah urung teh tepi kabeak nah tah geus di dinya dipikir tah di dinya dipikir tempatna teh kieu nya urung kawin ini si emang ieu kumaha cenah mah di lama perasaan mah digegenah di daftar di non gitu kan perasaan menangan tempat teh nah di
tempat ini kieu. Sampai dibangun di dinya. Kumahakeun nya eta lamun kami gitu ratakeun saeutik cenah gitu. Dan sebagainya. Ternyata patokanna naon? Tinu angin. Lamun seuneu sok lamun seuneu sok datang angin. Buktina lamun aya sini datang angin naon? Urang sok hayang niup. Eta Wes, nanti rumah yang niupnya. Aya. Aya sih tiup lilin. Tiup lilin sebenarnya tiup seuneu. wal beak-beak Kecuali mau di kilo. Atau anu make panggul palsu. Oh jadi mana ningali iya si anginan di sini kurang stabil. Stabil. Lamun aslinya mah lawanna baturna jeung angin namun urang ngadurukan di mana sok. Oh, bisa gedean ya. Gedean angin teh langsung datang. Nah, eta. Itu. Pertama di kan tak apal sirkulasi angin baik Ya. yang penting kumaha dan jeung penyakit baheula jeung ayeuna nya paling masyhur teh masuk angin. Mungkin pemaparanana sakieu heula. Ya, mending teh kitu heula lah. Ya. Jadi orang teh nyata. Enak no enak bet. Kene apa? Wabit. Di Pareman. Oh, gue nanya. Kenapa? Umur punya apal itu mungkin kalau tepat Berasa di Pareman. Cikene. Aman. Nah pokoknya jangan sadayana atur nuhun parantos ngabantosan ngabangun channel ieu ti nol dugikeun ka ayeuna bagi pisan atur nuhun cing sarehat we di manana jangan sadayana tongila like, comment, sareng subscribe nya subrek-nya share-nya hapunten segala kelepatan beli aya salah-salah kata. Mungkin orang bahas di seputaran bangunan dan bagian-bagiannya dengan si abah ahlinya ya. Mun sakitu panginten anu kapiatur pilih aya salah-salah bahasa, salah-salah kata tis kami semua nyuhunkeun ada di hapunten kada kasadayana mapalawari sadayana hapunten bagian bisa nya. Mun sakitu anu kapiatur dulur kualitas dimanapun kalian berada sing sarehat sing kararuat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap rampes. Mau ada